Sampurasun nepangkeun simkuring Firda Aulia bade nyobian macakeun carpon Ade Hoyong Uwih. Saepkeun. Ampun dah. Ampun. Sakitu tos ngalengis bari sisi meukeun ge angger diteunggel. Pedah emam teu disaepkeun. Atuda ngalasna bunda mah seueur teuing. Janten wareg tos teu tiasa ngahuap deui. Ongkohna kalah ditambihan ku tila si kakak. Sateu acan piringna dicandakanna kumbaheun ku bunda, diborolokeun kana alas ade. Lebar pajar teh. Da kitu panan si kakak mah pami emam sareng sop, mung di emam dagingna wungkul. Sanguna mah diaduk-aduk we, diacak-acak wungkul. Henteu ih, sanes rujit, sanes jiji ade mah. Tapi da muhun tos wareg. Mung bunda teu ngartos, kedah disaepkeun wae. Ayah ukur nyerangkeun dina sofa bari nyoo HP. Taya riuk-riuk nulungan ninggal ade diteunggel ku bunda teh. Bunda, wawasuh panangan. Si kakak metot panangan bunda. Teunggelan katilu teu janten ngahiuk ka ade. Salamet. Bunda nungtun si kakak ka wastafel di dapur. Teu lami jol si kakak di dapur. Nyalira. Bunda mah biasana teras wawasuh piring. Si kakak ngusapan ade sinah jempe. Pami nangis wae, kek bisi digebug deui, harewosna. Ade unggeuk, si kakak mah nyaaheun pisan ka ade teh. Umurna mung benten samenit saur bunda ge sareng ade. Nanging si kakak mah geulis. Ningal si kakak haharewosan ka ade, ayah nyauran. Si kakak semu lumpat muru ayah, aclog-aclogan, rambutna nu dikuncir dua oyag-oyagan. Lucu, celek nalahunan ayah. Ocon duaan saleuseurian. Muhun lucu si kakak mah. Janten tara diteunggel ku bunda sanaos mamna tara seep ge. Ayah ge sami nyaaheun ka si kakak. Pami mulih ti kantor sok naroskeun si kakak. Apan ayah sok cacandakan. Cocooan, es krim, atanapi coklat kanggo si kakak. Si kakak mah tuda bager ka ade ge sok masihan es krim. Mung upami katinggal ku bunda ngalametan es krim sasarengan sok piwarang dipiceun. Jiga nu jijik bunda mah. Padahal si kakak mah teu jijian da tilas ade ge. Boneka pamasihan ayah ge nya sok dicook sareng ade. Tara koret si kakak mah. Saurna sadayana nu kakak nu ade oge. Boneka, slime, squishy, puzzle, bros, hanjakal, bondu mah teu tiasa dianggo. Da ieu mastaka ade mah kalah ngaageungan wae. Janten acuk-acuk ge ade mah teu gaduh kaos nu lalucu sapertos si kakak nu gambar kuda poni, Frozen, LOL, Mickey. Sadaya acuk-acuk ade mah kedah nu sletingan atanapi nu aya kancingan ngarah tiasa dianggo. Da kaos mah moal lebet kana mastakana. Ningal si kakak mah acukna sarae teh. Gaduh acuk renang sagala. Malah kostum mermaid ge gaduheun si kakak mah. Kantos ade oge ngajaran teras ngaca. Ih, kalah sieun ningalna. Paingan ku bunda teu dipangmeserkeun. Dinten ieu dinten Minggu. Biasana mah pami dinten Minggu, ayah sareng bunda sok ngajak jalan-jalan si kakak. Adek mah di bumi weh dikonci nyalira. Tara pisan kenging ka mamana. Kaburuan ge teu kenging. Ih,
Alim deui sieun diteunggel ku bunda. Da waktu sarita ge basa ade ngudag si kakak nu amang diburuan diseret ku bunda kalebet diteunggel. Pajar watesna dugi karohang tengah, karohang tamu ge teu kenging. Komo pami aya tamu mah dipahing pisan. Matak asa aneh dinten ieu ayah ngajak ade jalan-jalan teh. Si kakak nangis ge teu diajak, kalah diais ku bunda kalebet. Ayah bager pisan dinten ieu mah. Ade dipangmeserkeun ciki sareng es krim, tapi teu kenging kaluar ti mobil. Wios, da katinggal tina kaca mobil pemandangan di luar mah. Jigana ayah bade ngajak ka gunung, da jalanna ge alit, seueur tatangkalan sisi kenca katuhu. Wios bade ka mamana ge, da bosen ade teh di bumi wae mah. Ade ninggal pemandangan bari bareng emam di mobil, dugi ka kaboboan. Kagugahkeun soteh di gurumut sireum. Ade ninggal awak ade ayana rungkun, lambei ngabudah. Luak, lieu, aya sapaha, jaga tos poek. Duka di mana atuh ieu teh? Ayah, bunda, sieun. Ade hoyong ulih. Ayah, bunda, sieun. Ade hoyong